Mama tonton. Hayang odong-odong cenah pokna teh besti. Muhun hayu cu urang naik odong-odong sok ditudung heula cu nanya ngarak cantik. Urang sakalian we pedah tadi teh enjing-enjing teh emak teh miwarang balanya cenah teh pang balanyakeun engke sekitar jam 8-an. Oke siap cek aya ongkiran teu. Keun cenah engke masalah ongkir mah tong kudu dipikiran. Di teh sakitu ge menikot meta ongkir rarane. Nya atuh keun we tong dianggap heureuy atuh. Padahal mah da sakalian mawa ulin budak da karunya geuningan hayo we cicing di imah mah bisi kalah ku uleun watir. Urang ge geuningan hayo we ngalumuk di imah jiga kekesed. Ke heula ieu teh tuh ka warung heula da kudu nyokot duit meureun balanya teh ari engke babayarna rek kunaon arek ku daun. Enggeus menang duit mah berangkat. Tuh udah geuningan ujug-ujug geus nepi we. Si bulucu bulanong mah geuningan tuh langsung naik kana odong-odong. Geus teu sabar meureun hayang uget-ugetan di eyong tuh geuningan menikot ngahep-hep. Budak makan we antep kesina dina odong-odong tah urang mah urang balanya heulanya. Tuh geuningan sok mulai plung-plung we. Atuhan da geuningan lamun di titah balanya takut sok resep milihanana komode meureun lamun balanya pangabutuh di imahnya. Sok resep geuningan ningali anu video balanya geuningannya nyokotan anu nepikeun kot ka pararinu geuningan keranjang teh anu kot gararde keranjang teh. Tapi keun we nya mudah-mudahan urang ge suatu saat ngalaman atuh henteu urang atuh meureunan ku budak urang we atuh jaga. Amin. Aminkeun atuh sok. Oke.